Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkan tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hina amat urang sebagai bangsa Indonesia. Keren Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia. Nang hese capek nu diseret, nu ditembak, nu dibacok, nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan. Kos ya wah walah wah weuh. Bung Karno teh neuleukeun ya Karim, ya Karim. Bupati sia teh ku goblok-goblok teh. Gubernur sia teh ku tolol-tolol teh. Menteri-menteri ku begitu. Kabeh terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang nya teh hudang. Kamari ge Soekarno aya ka ditu. Ku ari ngaji aya Soekarno. Aya Lain lalagaan, beneran ku ari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji ku ari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. ngaji gara Di mana tuh di deket Tanggal Ambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samir si eta atulah. Wa bayyudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Ih, Sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralin luar biasa, dagang mararaju, politik nah mararaju. Haji lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri, malah manyana ke luar negeri, bisa keliling dunia ku pinter-pinterna, tapi hatena teh la yafqahuna biha, teu ngartieun kana bener. Hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener, teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim, teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah, teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard. Teu bae teu percaya. Malah nyenan gereja, malah nyenan kelenteng. Dipersiapkeun deui di mana gereja, di mana gereja, di mana gereja. Macet hatena teh. Lain jelema bodoh pinter. Bahasa lagi Indonesia bisa, Jawa bisa, Sunda bisa, Inggris bagus puguh karuhan. Bahkan bahasa Arab dia bisa. Dibaca akunya na terjemahan teh lain endek iman, tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Iyalah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam. Tuh nu boga pabrik. Percayaeun ka Allah nu teu etalah ayat ieu nu berlaku. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener. Lain bodoh nyana, pinter bisa nyeun pabrik nyana di urang. Padahal ulang-ulang negeri, urang dalam negeri atuh sarua. Cina Medan, Cina Bangka loba.
ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam, di negara luar loba Islam, aya Baitullah, aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah, nyaho nyana. Tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Nyana boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung, neule nyana laut malah menikmati laut, neule nyana hutan menikmati hutan, malah maneule nyana perkotaan menikmati perkotaan, neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar, henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung nya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut nya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan kitu. Ketika deuleu hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa Allah saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara mah saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong deui maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ke lembur jadi angin beliun wah acak-acakan gua angin beliun maha kawasa Allah deuleuh laut oyak laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jeung moal aya lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti udah makan gitu kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Iya gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam. Kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja? Atuh suntik usia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Tah, iya orang mah tembung terbawa orang ku Yahudi. Terbawa orang ku Nasrani, terbawa orang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi henteu maha kawasa Allah Gusti meureun aya sesuatu anu Allah murka ketika aya tsunami urang mah langsung maha kawasa Allah Allah nyeun tsunami tapi batur mah lain ini kejadian alam ini dari retaknya bumi di bawah jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian keretakan tanah maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami aya tanah ngeretakeun nang saha goblok sia mah tolol atuh bengker ku sia atuh coba ayo atuh tinggal 5 bari beja ya ada ngomong ngaco bae ge jangan tengah rapihan atuh nang Allah beres sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak beta jadi deui tsunami jadi nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami iulah anulah wah sembuar macam buah pohara jasa jol tsunami deui di Pangandaran lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah ramuan inum ku sia tah ya henteu
nya ngocoprak bae jadi deui bae gunung diocoprakan bae jalan bitu deui atuh maning dianggeuskeun kakawasan Allah beres selesai geus yang ngadoa bae urang ka Allah teu daekeun nyebut nang Allah teu berat kunaon eta matana teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah subhanahu jereukeun urang seut Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah neuleuh ka handap neuleuh bumi maha kawasa Allah nyieun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyieun gunung maha kawasa Allah nyieun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate gunung aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan titusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok ge lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apaan saan ulah aya naon deuk kijang bae udah kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong teh mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah gajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil lu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun kumaha keangkeun di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang gua nangis aing jeung teu pati ku batur emang gua pendek aya dinyana hideung aya dinyana jobed aya dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun terus nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi
Ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia. Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakan hanya untuk sekedar sesuap nasi. Tolol amat, goblok amat. Ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana. Hayu coba ge hina amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah. Cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana kuari kertader datang si Hidir Datangnya datang adi jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya ular umpat. Tah bedana Ari wali Allah mah lantaran gawat telumpat malah wau oh Khidir sesalamat. Tapi ketika orang lain ke Allah tak ngalamun dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha pendi. Oh keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datang na mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya. Kenal enggak sama itu tadi? Yang mana yang tadi salaman? Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Orang enggak itu Khidir. Jadi kan sama Khidir sasalaman lebah banget. Balik deing dia sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing ade beusi Haji Pendi ti peuting. Maksudna keur sorangan haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Aing mah lain Khidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Pajar babaturanana berarti. Mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kekawasan Allah. Ih, kafir bae nya nama. Walahum mazanun la yasmauna biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa tiazin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan mah ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Naudzubillah min zalik. Nyana nyieun perindo datangnya nak Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud. Awas datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Jih aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu ngadengekeun nyana tapi teu iman
cak di dieu nage nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa tihazin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan aneh di Indonesia teh aneh kita ulah milih awewe atut jadi ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya woi temenang cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon masyaallah karim masyaallah karim baik-baik imam ngan sakadar nyaritakeun doang jang geus terjadi jadi deui kan bupati cewek jadi deui di dieu bupati cewek wali kota nah iya maka dia nama geus lain awewe deui kafir Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok masa urang dipimpin ku kafir cenah kafir ge ieu mah adil euy ulah nyaritakeun kafir adil boro-boro adil jang urang jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang boloon-boloon artina pang pasek-pasekna pang teu adil-adilna ulah ngajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon jadi adil-adil jujur-jujur bakal dihijikeun teu geura ka ditu urang mah ulah kajendeng urusan jeung elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia mun dibere tuh tolol jangan Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang kunaon diacak-acak Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabaraha kebal sia menikmati mobil sabaraha kebal sia menikmati imah mewah sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10 20 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia di kulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakitu maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik mata kurang mah datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur sia ka ditu tayang geus aing mah bener tadi itu bener pokoknya lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sia sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha
Masya Allah karim. Iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur. Ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge. Ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara. Buat kiai acara sebesar-besarnya, nih saya kasih modal. Terserah mau maulidan mau rajaban, nih modalnya. Terserah mau hawalan apa mau pertemuan, nih modalnya. Nyana ge hadir. Ceramah kiai. Tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana. Teu mikir tak otakna kiai. Masya Allah karim, dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun kan. Ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang. Ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu. Muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana. Ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang. Lah salah eta kos kitu. Kabehan. Ya kula mah boga teh 1 juta, ya kula mah boga 500, ya kula mah boga cucur doang. Ya kula mah boga aqua doang. Aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah. Ayo masalah geus. Eta nu lobana mah eta nu terakhir tah. Termasuk eta ge sarua tah. Heuh, mulu dan truk rame reganya mah. Raja Pantilok. Ngomong lagi mah mere kabehan cek cenah anu ngadahar. Terus gitu nama. Bangkrut dunia. Opos nu bener tapi salah lu mantak, aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah. Sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah, nu mantak sing ada kosu bener tapi salah aya. Mana? Aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat biasa beres datang geus di alhamdulillah cak nyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu cak nyana teh ya kunaon dikadiekeun deui tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh ayo nyana indit teh goblok teh coba eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae eta lulungan teh jauh lebah eta kos kitu eta lulungan teh jauh lebah teh kos kitu loba urang anu tulung teh jauh lebah eta teu ngepas masyaallah boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh dideleukeun kana kakawasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule kebo bule kebo plen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aya teh nyaho di mana nama ngan bukan mah Allah bae eta geus hebat teh kitu naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu sia gobong bacok siapa ini
Kata jelema, ngomong sia kowe calana awas ya. Tolol sia. Lagi lumpat. Udah aja lumpat. Po, aing nanya pangeran, ning nana dalil lah hulu aing bage dalil. Ngomong deui sia jeung aing. Aing ge can nyaho ka Allah. Teu jawara diajak ngomong mah beres atuh. Diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah. Antara aing mah ngajina ge mingguan. Aju aing mah ngaji jeung tukang sate. Sia nanyakeun Allah di mana? Hayang nyaho sia ku aing. Tolol meureunna. Hayakeun ngaji kaki uci. Ucina ge nyahoeun. Beres. Tah eta bener eta jelema teh kos kitu. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua Yaumul Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatan Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Eueuh nu make jas, eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make ndeu ka Arfah asup ka salon teh aya. eueuh Tah udah apel ka salon mah. kallah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak buku baju gitu dipake ngan saukur dua helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotok-na tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nongoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki tuh deuleu. Dararata. Hayang nyaos sia malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual. Buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia coba malaikat aneh tante namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong deh coba. Tapi ya tahu begitu di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanan geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Tah. Saksian ku aranjeun kabeh geura ge. Hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. Dua tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, dua poe Arfah. Geus urangnya atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Urang ngaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakjana teh geus teh. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan.
nurutan di arpa bae ditu ulah nyisiran ulah kayak anak nama waka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor ketilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwa na eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahu abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelas getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara jasa. Ieu lah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang masjid korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencet korban rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh, sabarupa tadi tonton ku malaikat. Malaikat tonton kiri. Ya Allah, mana coba situ. Pan situ mah duit loba ge teh coba situ. Cet, tuh. Malaikat itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Bukakeun. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Jeung celengan berarti mun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng jai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial tah babaturan. Emang ge aya babaturan mah numpang, nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek da. Atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah set dek mayar nggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ribo sial tuh tukang ojek. Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak non direm gut karasa yang nyenud ka dieu. Tukang ojek di bareres. 2, 3, 4 yaumul fitri. Poe lebaran fitri. Eta teh lain sembarangan poe. Lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek nyokot gaji. Berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji.
cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kau yang dihampura opat hiji poe Jumat ngeus kolot manggeus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid di imah bae teu beres tah kolot poe Jumat yaum arba'ah lebaran haji jeung lebaran titip poe nu opat eta mah lain sambarang. Nah eta teh Sidina Umar teh ya di mana eta menangna pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh ya adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mantap teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat merga 3 teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mantap ulah acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jalan nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh ya jadi khutbah mantap geus teu bagusna teu kudu diterjemah nya teh salat pengertianana salat geus lamun diterjemah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan nah ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu nah karena itu tah geus sabadingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca anu dibaca nangan sabaris ai ngacona mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirate khutib ku kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sak salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna da diuk geus sebab diangkat sarokaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun eretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing ge ngarusak salat aing sia nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat tos ceramah sadekna nya ndek tekam budak geus tah cenah nu ngadengikeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulataran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah ndeu kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib berang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatibna kudu dula-dula pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh di ka rumah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jadi teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengikeun teu meunang nundutan nya salat nundutan
cuma geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa aduh nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang ya deuk nangtung isin deuk diuk bae nya salat kumaha nya cek aya si hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapi jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan geus aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumat na pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahoeun bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidung ngetan kul tarjamah kudu dibaca lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah nah tarjamahkeun terus ayat tarjamahkeun wasiat terjemahkeun aya diterjemahkeun mah peuteuna naon narjamahkeun usikum iya ya bitaqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hei manusia ditatakwa turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah kayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotibna nu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib bae nyadakan wasiat malulu ayuhanas ittaqullah waf'alul khairal la'allakum fa'alat orang-orang kadinya dah ke khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos gitu ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna aing ceramah maki pudoli acak-acakan los kita lain sholat tamanya nama sapira bisnis iya, kau ini bagian setepati. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu kan perubahan-perubahannya nama daerah, perubahan siapa bencana? Kadangnya aku orang kontop berapa nih? Coba ge, jadi bayar ngomong ke? Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti ganti soal sing hade geus hati-hati degekeun ku urang perhatikeun leungeun urang teu meunang uca aco ka dieu ka ditu nunjuk doang ya nunjuk jadi masalah masa keur salat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cakang jeung Nabi sok dibaca ku urang idza sa'idal khatibu 'alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah orang beungeut siang teu Jumat ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tu urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatibu 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana mambiun mimbar pada cacakallab ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cakang jeung Nabi dan baru lagaan berarti teu sa Jumat tah abeh tenget urang besi salat lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung salat
salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan ieu langsung lohor ngazohoran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin dekat dieu dekat Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumat kos gitu Noel Zohor acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco ye atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salah mah kan bae engke tanya pan mun ngaji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moso amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut dari dinya ayo salametkeun sih ade urang kan mal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye ieu salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulusia we sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan kepeng bisa tah mantap Sayyidina Umar urang minta tulung ka Sayyidina Umar kumaha tulungannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endeu kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka es timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngerendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat tu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Muhammad datang ke sahabat Kangjeng Nabi Muhammad tadi kitukeun mah bakal ke dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang mun nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus paboros pare geus paboros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suweg dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikuluk golotrok di dahar di kalapaan
caknya langeun aya da tanggana nu nurutan Fajar Suwag kunya horeng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah. Nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu ke zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula. Jadi geula bejana sagala derowak ngeunah nu asak mah sagala centek ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katoka ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah sagede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana coba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala ararata hararaya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos kaditu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah. Tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggal ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge mayar ieu eta masuk karawat duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dia terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari bae kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan kayak kaharti kakabehan ge kayak kaharti kakabehan Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula mana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omeaneun nya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceun ngeunaheun geus geus pokona mah kula mendek ibadah bae geus doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugeng-sugeng mah keur cerita perjalanan yo cek itu sing bener itu sih dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wow gede hiji Waalaikumsalam. Roh, bari geus dia bantingkeun kopi age blek. Sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu. Kunaon hayang bisa ngazakat cenah. Dah, mantap jasa eta ngomong. Hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan? Hayang bisa ngazakat cenah kulit bisa ngazakat lain hayang sugih teh kudu hayang bisa ngazakat, hayang nyaho ibadah zakat. Sia ngomong pinteran kita. Berarti hayang sugih ya. Doakeun lagi cenah kudu maju. Guys, doakeun. Sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu ka hiji maju nu ka dua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal dia kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk ku masalah sih ieu mah doa nu bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede 1 tahun teu datang Waalaikumsalam aduh kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kurang emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil mulu geus teu ka kiai asal teu ka kiai bae berarti salatnya wallahu a'lam salat ya wallahu alam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending bisa sekaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah salat nya ge henteu deui sugih dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berak ke dunia atuh ngaranna datang deui gawe mangga Waalaikum
Misalnya lu kiai beneran saja duh orang kos kiai nya kiai aya kamar wajang gua ledek mondok bensin macam-macam sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu horeng kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang berapa tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset bae tuh Gus ya teu meunang teh kiai ngomong kos kitu teu meunang mah cerita doang segala kokoset segala naon tah ieu mah keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nya ngarikeun Allah senang po ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kuari aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang bukan Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi mah Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus doakeun beres Mitoha barusan nantu ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui maksudnya deng deui di imah TS deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah dunia ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nya teh urusan dunia masyaallah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang susah deui datang deui senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana aya nu diberenya susahnya gering ieu mah naon gitu ngaranna murag di tangga katimpah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah anjur diusir ku pemajikanana banyak anak ngajauhan geus eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un urang we kos kitu geus susah deukeut ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalayan nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nya henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si komo hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang Ekir kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh ya bisa seserian barang sugih mah tu geus teu bisa kuari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we kuari lah moal ka salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabeladiana ke mabadiah bae lah
cuma qobliyah jeung badiah henteu qobliyah itu nama bisa-bisa teu salat qobliyah itu bisa teu salat tak eta kos kana ditu tah eta teh teguran ti Gusti Allah tah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya na sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal terjadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mata kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut kuari geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik wari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula ke dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggalnya bae tambang mana yang gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai je bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ya keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri mikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah sebab nya mah jadi wali ka abeh mun nya wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus supaya balik seuseuh ya padahal makolot-makolong duh anak aing geus datang deui bae bah bapoe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah tadi aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit gua moal geus seus loba omong ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala ya taloba geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok hitung balik deh bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya di bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus nya naon nya
dagang dangdirnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ngarido jasa aing dagang dangder capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolot ge kesenangeun ya eta teh nyana nu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego teh kalau teh ieu mah keur nu capek betah ngere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin su anak sia teh sakola teu mondok iya emang wah gitu Masya Allah karim pohara jasa aja tatanggana saya dekat mana dekat pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa cak budak merena yuk oh set 5.000 cak yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari sakit kes mereka Masya Allah mantap kula inget baik kula mau dibejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah teh kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tu hari sok dihadiahan bae lah galati anu ternyata ge pasti aya aya teh leungit tah hate teh eta nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur munda balik menta mah itu dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu keur carita mun muka mata hati urang blak atuh emangna hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalna bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ka sorga kan emang kunaon gitu ulah ka emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung kula ulah ka surga kan ji naon heula tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakeun tad emang boga kitab nang meulikeun saha aya nang meulikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulan ya bari ngarangkul ngarewas aja ka tuh kasoran jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran esa kaca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat beja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus gang meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku jana jeung sok dibiayaan ku jana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorga kana mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan kuara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu teh henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teh ka imah kiai
barang ditanya si pernah teu liwat teh mah mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka Imah Kiai aya nu ngomong eta cenah Imah Kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka Imah Kiai geus je atuh komo nu ngaraji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain dalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah waun henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka Imah Kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sekali cenah mah liwat ka Imah Kiai eta doang eta gen neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ilah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ka hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wat bero jeung penderitaan gering timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam gering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nanti aya gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya ada nage geringnya ada ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering jakena teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Paneglang kaca dasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu atuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan saga bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik geus jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu canya teh aduh ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya ora hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala nanaon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala summa badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmur-makmurna Masya Allah
pohar anak baradakan jadi loba ta'afau kata didangan boga anak hiji 2 kuali mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kupron nikmat kana kupur kana nikmat sing hade eta mah kikituan tekod masa abaana berwasarro bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih ke paila ke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dari ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa gua ringes aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin teh perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya disiksa ku Gusti Allah tapi nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dari emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger ditelevisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengin lagi eueun tegas ya kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah cobanya di sel geus lah pokona nih ka guru ieu mah kejadian alam deui nah iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa abaana darra wa sarra urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan kitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teh Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysa biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya geus pakunu ada man cuma deh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datangna memena sugan aya kitu warning senten teu aya langsung bae emang kamar ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamar ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kabelah itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu teu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu ceuli anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu kene ku urang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan
sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bagtakan awas deui mun teu ngeri orang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting teh kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabil lakum la jibati alayya jamin Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang kene bae bagian baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah buat hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang keur rada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku gludug jeung kilap ieu mah gludug kilap mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung gludug ketika gludug jeung kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.